Cilok. Kadir, atuh kata masuk kan si Amang panas mah kadir. Batu ali buat kabeki kincong batu ali buatan bengeras dunya teh tah kieu are jadi obos duduk manis tinggal ngadagoan duit anu ting balai desa lewat PRT dicopot ku Mas Kibek. Boga anak buah babaganya. Wilujeng wayah kieu. Obos. Kehela ieu juragan Obos. Jika dina sinetron naon ieu teh nya? Si Boy anak jalanan. Sanes. Naon? Kang Jamal. Teu Ieu mah bisa. Cilok. Eta artos. Biar tosna kayak itu lah. Oh, nah beres. Nah, can init-init. Piraku. Obos geus ganteng kieu teu meurik komicong. Teh, si Teu eta. Bisa meureunna. wae mujina teh. Saha ieu teh? Nyebutna teh? Obos. Tah, jadi nyebut obos lamun hayang dibere duit kudu di dieuna Tawaleh melenung. Ngobrak. Tawaleh melenung. ngobrak kayak geus melenung burakeun. Bijiekeun. Bos. Tah, ya, yang mana? Ngan ieu di kacamata, Bos. Cilok. Tah. Hayang di kopeah. Cilok. Aduh, Bapak-bapak, ibu-ibu, make yang di cilok, kopeah cilok. atuh. Tah, Cilok. Mantap. Bapak-bapak, ibu-ibu, cilok, bos, cilok, bos. Bos, aduh, si Obos. Tah. Ya tukang moal. cilok. Didinya masalah. Kumaha kuduna, bos? Mang. Jelaskeun. Urang Si Obos mah trauma kanu buleud-buleud. Aduh. Baheula pernah ngadahar permen gorolong lamot. Si Obos uangna Nyelap di dieu. Alah, Gitu. si Obos uangna banyak cair gitu. Ah, biasa we. Cair, bos. Dunungan ibek teh atuh. Ya lah, imang ila Obosna ya aturan. Aya Kumaha? kudu melenung. Aduh, Melenung heula apa bancet keur disada boskeun gitu. geboskeun. Oh, jadi jika kieu meureunnya ya Obos. Tah, gitu. Eta teh kurang ngebas. Kurang ngebaskeun ya. Kurang. Yeuh, disapertikeun, pelenungkeun. Pelenungkeun. Bos. Bos. Nah, cilok teh bakal dibalik. Najan trauma di emamna ku Mas Ibek. Gitu. Ajudan berarti. Laras. Tapi nu bayar mah Obos. Tetap bos. Gitu. Bos banyak uang tuh keur hitung uang bosna. Cair. Aduh. Namanya teh ti balai desa. Oh, Gitu. cair. 10 juta. Ya. Bos. Geus ngalaman ningali duit anu jiga kieu. Hei. Namanya ayeuna, bos. Namanya ayeuna Banyak uangna. pantes da teu kabeungeut. Yai. Aduh, bisa wae si Obos. Aduh, ampun. Aduh, bos kita ngiring-ngiringan gini. Aduh ruhun, yang sidik tinggal artos duh. Sohornya lah. Hareudang, panas. Panas pisan. Nah, palu kieu Eta 100.000, bos. pinter. Kanu uang mah apa? Kan can pernah punya, bos. Aduh, Satumpukan ieu acan. acan. Alah, Aya laguna tanu kieu teh anti hareudang. abi di panas sareudang, bos, ningali uang eta. Alah, banyak bosnya uangna. Aduh, Banyak banyak pisan. bisa. Lain Kumaha? susukanan.
Heeh. Aing tukang cilok masuk ke kurilingan. Nguriling wae geus mang tahun-tahun. Aduh. Tanya boh ka pitirna, boh ka hareupeun imah. Heeh. Lain aya gosip eta teh bener. Gosip naon? Aya tuh. Heeh bener. Bener. Soalna di tiap orang kermangkal sok teu waleh loba tatangga nu ngomongkeun masalah eta. Jeung urang mah curiga kanu ngingu eta teh si Kotungsi. Sok enak coba bayangkeun, mainanna jelema aya nya. Maksudna teh bos jelema aya we di imah gitu, jelema aya. Tapi boga kios, loba duit, Bener. tandehna lega. Bos mah can aya naonan duit sakti mah bos. Acan. Apa? Curiga. Curiga we sok enak sok eta naon teh bayangkeun sok. Enak manehna usaha naon sok. Cicing we di rumah punya kios. Tapi uangnya banyak. Di mana coba lamun lain kanu kitu? Kasih bos. Anu kitu mah. Kakak abah teuing sanu nyaho bos, kade hati-hati tah nyimpen uang tah. Bapana tuh ieu. Babaturan. Opo. Mahawa sih. Yang katanya kana si eta bener. Bos bener anu Benernya. ngingon-ngingon eta teh murang kali alit teh. Balik deui. Ka Akang tadi. Kumaha bos? Nyebutkeun ka Pak Bos duitna eleh. Bos. Ieu mah ukur sebagian tadi cair saeutik. Bos mah. Tingali teu percaya mah. Aya keneh bos. Lamun tepikeun ka dompet henteu medet ulah disebut naon? Bos. Tah. Bener ngomong lu kudu Ngobrak. bos gitu. Tuh. Tuh banyak keneh tingali uangna tuh. Aduh. Tingalikeun. Bos banyak. Percaya teu? Percaya lah. Geus aya nama da bisi aya anu ningali komo ayeuna keur bujur masalah tuyul. Tuyul bos. Aya nama rek gampikeun. Aya di cara dagang cilok rek sok. Urang ge aku mah geus mang tahun-tahun tuh. Tuh tinggal. Oh, ieu geus teu kabilang ieu teh duit teh. Cicing heula. Kabilang. Ari obos uang banyak kinya ka anak buah. Oh, nya jelas. Kade bos uang banyak anak buah ngantep ke. Aduh. Buntu tukang tapi kan kanyang klik. Tah enak. Obos bawa duitnya karena ku anak buah sok mau mungkin kan obos sorangan bener tah? Bener. Kade bos tinggal karena bos. Aya bener. Aya henteu. Nanti namanya. Ada teu bener. Lain gela ieu. Pak Bos ieu nya. Pak Bos aduh kacamata ya. Tula. Cekelan. Babi itu ngarosan ngapa gitu Pak ngapa? Bos aing teh. Teu kenging. Tala. Ya. Sok leung. Tuh, Kasep teh aing. kasep pisan. Nah, kade jelema leutik mah nu kieu mah geus moal kaduga. Komo ieu tepikeun ka ngagulung teu bisa dibuntalkeun. Kade bos nyimpen di mana we? Aduh, Wah, ieu boga anti tuyul. Eta teh Anti tuyul. kudu teleponannya Ieu nu nelponan. bisnis di wae digana teh. Ieu bakal menang di Thunder. Aduh, Thunder. tandem teh lain motor bos. Thunder. Thunder. Heuh, pokok da maklum aing keluaran es teler. Bos eta tuh reject heula lah. Reject. Heula. Gua diangkat. Udah diangkat lah. Aduh, Oh, yang ditelepon. Tah kitu. Lamun urang kaayaan hirup kieu wae Kang Pona ieu nya sangsara heueuh paeh pasti mending robah nasib jiga Pak Bos. Pasti, Hayang Bos. kieu kieu. Pasti lah. Hayang Pasti. Hayang lah yang jika kieu. teu mungkin. Gagabah teuing. Geus lieur duit loba kagak ngajak ngobrol meuli cilok hanteu. Oh, wayahna. Di kelas. Ya, Tinggal. tingalikeun tuh. Di tadi oke we ditingali ciloknya teu meuli ya. Dijelaskeun sekali deui. Naon deui? Mas di segrong gorong lamot. Jadi mau meuli ieu. Moal. Udah tayang ka ditu ka dieu ari mau meuli mah. Teu ari meuli oge. Lapal pun. Anak sih ngacak kok ari meuli apes. Cek kecil ya. Ade, Cilok. Mang, heuy. Cilokan teuing mau meuli tadi oke. Ade loba eta ulah sangsara wae, Mang. Ulah sangsara wae. Meuli tayangnya Mung pernah ka segrong.
Assalamualaikum. Bapak mana ini? Assalamualaikum. Nah, ini kebenaran ayah. Waalaikumsalam. Oh, gede ka Abah? Mohon. Kayak urang warga sama makanannya. Mohon maaf. Oh, kita aya naon? Terusan apa itu aduh. Sosok di dalam banyak mau Mohon, gitu Mama. di kos kasalah. Oke, lo betul bahasa daerah. Iya, aduh apa? Sok aya Bentar ya. Ya, emang apa? Sok calik. Sok. Sok. Pokok anu kahiji nama Pak RT. Mohon. Dongkap ka dieu teh kahiji bade silaturahmi. Leres. Atu kaduana bade ngusulkeun masalah ieu tuyul meuni harengheng budadengean masyarakat Gitu. di RT 03 dugi ka RT 04. Leres. Khususna RW 07. Gitu. Seueur anu ka leungitan. Di warga urang Nah, teh. gitu. Mhm. Bukaya ieu tuyul teh. Leres. Malahanan pun mojo oge. Tah, kamari aya anu mewarang bade tanur Leres. dipancir. Dugikeun ka leungit eta BH na aduh. Kacidanya. Atuh saminggu teu ngage BH. Aya di urang mah Tah, nah ieu tuyul nepikeun ka Mhm. naon wae anu dicanak. Ka sabeha-beha di sana. Tah, nya BH. Tuyul naon aya kitu atuh. Duh, BH di sana kan tuyul biasana teh urang teh kalau warga teh nu kahilangan duit teh ya geunanya nu ceng-celengan parabasa nyeng celengan cenah nyeng celengan. Dah, gaji-gajigana ieu anu kaduh tuyul teh. Lah, di urang mah geus kakoncara. Tah anu kaduh toko, Toko nu di mana? kotung si teh. Oh, si Tongsi. Tah, eta jigana teh. Tapi kieu nyapanya punten. Upami sa ieu mah kaul abahnya ieu mah. Abah teh apa? Nya, Bapak nya. meureun can aya saksi can bukti. Nya. Ieu mah ulah warasudon ceuk bapak mah. Urang bereskeun. Ada beda Pak abdi mah. Ya, so aku beda mah ku perasaan bapak. Ku perasaan warga anu sejen, kapangaruhan nu bapak. Ya. Mungkin eta mah saukur suodon bateuing can barang bukti nama saha nu Ya. jadi butuyul nama bateuing di luar warga urang. Aya. Bisi kadang kanon istilahna bisi kadengieun ku singkok. Nya. Potong si urang tong waga gampang nuduh. Nomor hiji nama, tapi urang perasaan curiga mah kudu. Nah, eta. Nah, katanya, tadi kok, ada kabaran, ya, engkau na ayah, sama dia, cari cikal. Dasar jelema kaleo. Iya, Nah, sok. Oh, eta merasa tersinggung Dah, kemarin teh. Ya, ya. Kenapa we di beja ke punya tuyul? Hanya permisi. We wau duduk sini ha. Ambu ayah kursi ambu ya. Atuh ayah nanya konya, dia Iya. nya sok kieu. Wong Ya. ini parete. Mohon kumaha. Oh, eta wa bisa malah besar. Kenapa Terus? we bisa malah besar? Ah, Oh, ete dituding katanya punya tuyul sama orang-orang yang kaleo ini. oh gitu. Nah, oh itu tersinggung, oh itu bisa marah. Sekarang bagaimana? Begitu Pale. Kieu nya aya nama supaya engkau mah enak dicuriga dituduh Wadaw. bukti na can aya. Betul. Berenang kieu aya nama kok. Ha. Ayeuna ieu lamun ngagugu nafsu mah berenang teu dijalankeun atawa teu dibereskeun ku bapa wayahna urang mah ulah warasudon, ulah Aya betul. can bukti dinya nya. Urang buktikeun heula ke dina malam engke neh malam Jumaah. Tah engke urang dina malam Jumaah, urang bagian ngarona sa dina malam Jumaah dibarengan jeung nu lain ngarona oge dina malam manana urang gerakkeun warga di urang di eta. Pisan mah ya. Aduh, Oh, memang mendukung sekali. Itu aya nama ulah warasudon. Betul. Ya barang buktina bapak tong warang ngambek ka singko mah memang pasti nafsu lantaran can barang buktina geus dituluh ku bapak. Dari tunggu mana? Ieu teh pemuda sering atau menakan Pak. Nya ayeuna mah kieu lah engke malam Jumaah ke malam sabada Isa urang ngariung heula ngariung heula siap nya meureunna saolah-olah nu bisi poekeun teh mah nu mawa batre betul.
orang digabung. Nya, Engke urang aya dibagi-bagi tempat posisi nya. na kumaha engke urang ngariung deui sabada isya engke sore. Tah, rupina sakitu we nya Abah. Di simkuring mah Ya. perwakilan ti rakyat RW 07 Ya. supaya eta tuyul urang woro ku sadaya nepikeun ka beunangna Urang buktikeun, Nah. urang buktikeun. ieu mah lain saheab cenah lono kan ieu. Permisi nya, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kasareanya urang beres Ibu. eta. Mungi ge malam Punten nya. Jumat. Siapkeun ka para pemuda nya. Kumpulkeun ka dina malam ge malam Jumat. Urang siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadinya. Nuhun, ah. Iya, nuju mesin. Mangga. Itu kalau nungguan warga di rumah. Ada yang tuyul. Tuyul? Nuhun. Lagi apa cerita soal tuyul tapi udah sekarang soal bading yang berain. Neng, iya kopiana Mohon teh sabaraha? 5.000. Kan juga soal langsung nama cari. Nuhun. Nuhun, ah. Nuhun sih nggak ngumpul tuyul tak enak. Nuhun, ayeuna. Terus sisa. Ayeuna. Nuhun abdi ge kakuna kasih bapak ditekan wae keluarga. Neng mah da bahagia lamun aya nu mantu saksi bapak ngupung tuyul. Kesan kemana? Ya, mangga wae alhamdulillah. Ku aku dibantusan tapi dengan syarat diajak kamu terus nonton bioskop. Ah, eta mah gampil atuh ah hayu wae. Ya tuh kayak jam tujuan kasih bapaknya ngawar tulisan kayak bilang ngomongnya beri ke dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh mana teh nuhun. Kumaha tuh boga tuyul teh lain mah urang teh tambah gongar ada asa Batalkan eta berkieu papi, papi ti menang ti mana eta tuyul. kan panuduh bodohan papi nu jadi calon teh. Wah, keluar gede eta teh pi mayat duit. Terus geus datang start terus mulai ieu. Atuh papi mami jeung marud banget sok gerak ngareuna. Apa parudin kana huluna kadinya? Tuyul kasep. Duit nu dibawa teh. Tah kadangnya tuh duit leh. Aya cara aya kahayangna rungsing gitu. Jujur kan itu ini tiangnya mau Pusing lieur duit. pi. Jujur kan itu Teu duit cing loba. Oh, si Neng, si Neng udah pulang di sekolah itu. Cuaca jangan naon si Neng betul HP kan? HP Android si Neng teh. Anjir, angin susih. Ayo mimba peuting disusuan wae. Ayo Rosi. Adik, ya, dengekeun. Tadi beurang aing geus dagang. Aya imah bos Doma, imah bos Yanto. Mahanana anyar cair duit, menang duit. Hayu ku aing ayeuna diantar. Pokona maneh kudu bebeunangan duit penting ayeuna. Hayu ku aing diantar. Nih, mami tungguan di dieu nya, ayeuna papi rek anterkeun lagi hungku. Ya, geus nganterkeun katen bos Yanto. Geus nganterkeun papi langsung ke dieu balik kita lila. Moal, papi nganterkeun lagi nya. Jangan diam. Nya. Tadi kudu bener. Bener. Dia nganterkeun lagi. Balik pi belebung. Ka urang teh pan ambu ayeuna teh sakedap deui bada isya teh tadi teh pan tos ngobrol basa anjing-anjing teh urang badami sareng warga teh bade moro tuyul teh ya bada isya teh karasan ayeuna teh malam Jumaah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf kalabat. Sok cari. Nyalira Nyalira Pak. maksud ujang ka dieu teh. Iya Pak. Terus kela patong bari luak dieu cek jodoh kela eta mah seneng budak abdi mah ka mana mun teh sok ka fokus ka abah ieu kirina bade ka neng eta nabi ke bade ka abah gitu mohon mangga ngasok kumaha Iya Pak. Terang. terus oh gitu janten saha rupina teh pemitrang teh saha ieu teh Jadi mengingat tuyul teh apona
telepon dah tukang cilok. Oh, tukang cilok kamu. Terus ya teh, tos terangnya lira. Saya nama kieu upami satos jelas, memang jelas upami keterangan mana tukang cilok. Ayeuna mah urang antosan warga we, mana mitos syariat gitu. Ayeuna tos ujang tong warga mana, dan di dieu nya urang sasarangan jeung abahnya. Ya si Abu mah di dieu masih neng di dieu ya da karunya si Abu ditinggalkeun mah bener abah teh sareng bapak-bapak sareng pemuda di dieu urang ngepung gitu kan nya. Da karasan ujang aya di dieu gitu ulah warga mana kayak ngarah pugu buktina, raras henteuna gitu. Aya tos jelas mah pilih ukur suwadon mungkul kayak warga kumaha ka ujang ke gitu. Pilih jadi ayah huru hara ka ujang. Nah, orang jelasin aja sareng orang kepung gitu. Mana orang beunangkeun lah ku saraya gitu. Ada naon di urang aya nu kitu teh ngerakeun gitu. Di warga urang kumaha lamun teu ka daerah nu sejen gitu. Dandaunan teh teu aroweannya. Ah, rarasaan. Rarasaan. Moal asup atuh ka sieu mah. Mas. Maneh mah teu sopan hareupeun dudungan teh. Buah hitutnya lain hitut asli dari asabu. Teu parah ngubuh. Tara-tara atuh. Ari obos. Bapak kan sekarang pakai nak rorok. Oh itu kan merasa malu. Dituduh katanya Oe punya tuyul. Kan Oe tidak punya. Oe mau punya toko hotel. Itu mah warisan dari leluhur Oe. Nah, Bapak salah. Sekarang kita ke Bapak RT. Iya. Ayo. Jangan khawatir. Pada ke Pak RT, menuju ke Pak RT. Sama Bapak salah. Oe di belakang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kebetulan Pak RW ayah Syariat. Siap, Ya, atas syariat keluarga. Ya, siap sana. Urang laksanakeun Pak RT lah. Kalau kan aya nang lonok tah. Siap. Lain jelema saheap nang lonok teh yo. Bagus. Urangnya waktu Rumah kok, siap kok. Oe teh sakit Siap hati. kok. Urang bereskeun ayeuna. Sugan beunang ayeuna kok penting ieu. HP kan ieu. Copot ngajero HP supaya bisa aya klien telepon. Siap. Bos. Nah, laksa. Berapa nih, Pak? 2 genap, Bos. Oh, 74. Aya, bos. Jika aya telepon di konsumen bos, besok bisa aya klien bawa ka dieu. Ulah talangke. Dipisah.
Desa biasana gitu bos. Wih, masalah kayak apa? Bisa aja dulu ya. Besok atuh lah kontrol we aing maneh penasaran mah Jig. Jig penasaran mah. Penasaran wih mah. Hate mah angkat tengah. Tapi da ari ceuk obos mah geus moal aya kalengitan jeung geus moal bisa asup sabangsana nu karar itu mah. Wih kurang yakin. Jig kumaha maneh we karep. Dasar panyawa bolho jeung belagu. Naon. Diuk. Kudu sopan. Biar naon nyebut naon bieu di dieu naon. Obos. Tah, jadi lamun geus ngabung Ngabungka. nah karek Melenung. Obos. tah eta pisan kumaha. Lain ya. Naon? Anu leungit teh pira tuh. Bisa. Aduh. Ini semua benar. Jadi merewas segala dan cuma kisah. Kudu apal mah di jero kisah teh ada duit selip. Guys, saya nama orang lapor we ka Pak RT mengpeun ieu perkara masih keneh haneut. Abdi oge naon? Ayo, Curigaan tadi teh rasaan teh lain rasaan. Benar. geus hayu ieu mah masalahna tuyul anu dicaritakeun teh. Ayo mah percaya nya obos. Percaya. Hayu buru, hayu Benar. ka Pak RT. Maju. Hayu. Ibu leceh, kowe teh kan tidak enak. Assalamualaikum. Siapa orang lain di jalan punya coyo. Aya naon Tuh kalau misalnya nu ngompo kieu mah nya. Oh wana. Oh nu bubus sama bapak tentara sama kanang jalan. Mangga. Ieu kumaha ari ki abdi teh kawis. Dari persingkat teh ku abdinya. Iya, opos abdi kalengitan lukisan. Gitu. Anu laporan teh sanes saurang wae. Di warga urang teh seueur pisan anu tos kahilangan rupi-rupi ka hilangan naon wae nya pikeun ka BH-BH. Bener sagala aya. Ayeuna laporan ayeuna urang buktikeun karsan dina malam ieu teh tadi tos diniatan siang tadi. Dina malam Jumaah ieu ayeuna tos bada isya teh ayeuna urang laksanakeun urang ngepung tuyul. Buktikeun Atau Pak RT. mohon tah ditu terus ayeuna mah urang ngiring we lah urang ngepung tuyul urang engingkeun teh. Ayo, urang lajang Siap. langsung wae. Oh, target ayana ujang tukang cilok rupina mah anjeunna cenah terang urang mutos deuna. Urang siap-siap. Urang siap-siap. Ayo, biar tidak fitnah di antara kita. Nah, kejadian fitnah. Rasane sing oge aya. Baik kawan curang bawa jeka. Ya si jeka ngoe. Betul. Dia anu Ya. Ramena mah engkau atuh ka tuyul teh. Oh jadi mah. Ari fitnah ya, sing karunya ya. Karunya sing ya. Ieu malah mun tadi buktikan karunya. Asa kalang mah gimana? Ayeuna mah urang siap-siap we hayu aya tos sariap mah wae. Ayo, pokoknya mah dia me eueuh fitnah. jangan rupikeun masyarakat urang atuh benar rupikeun ka sakalama. Ada Pak RT makin plat.
Mun ayah-ayaman itu mana kok mana kipan. Mahal-mahal ogo gunana. Ke kamar kamu. Jika duit gini ini benar gitu. Alah duit. Mi. Es gitu ya kieu. Mi. Ya geura aduh. Si ieu teh gini kakarekeun ini menang duit. Tuh ieu atoheun. Heeh. Gitu. Aduh. Kan wae menang duit di itu tadi. Alhamdulillah ya Allah gini. Alah. Pinter oge gini. Nya kakarekeun ayeuna. Bener bawa anak. Sudah mereka harap lagi. Kamamihnya, kamami ogonya. Aduh. Durang mulai pamit. Kembali, tapi mah meuli, tapi itu. Kalau si kaya mau kalau Urang selesai ya betul ke Sagawayah urang teh. Betul. Ayeuna Bapak selaku ketua RT na aya bagian keamananna di warga urang teh aya bukti aya nyata lamun aya naon teh aya saksi. Tah ayeuna memang urang teh geus beunang bukti nu ieu na mah tah anu bermasalah nama. Tapi urang teh kan udah teangan teh tuyulna. Ulah singko jadi ketepuhan ku tuyul. Jadi begini Pak, Gitu. Orang-orang banyak ngomong. Si Boda teh gue tuyul. Gitu ayeuna mah urang ada bukti tahu. Lukisan nunungan Betul. ayeuna kieu nya. Lah ayeuna mah ngabuktikeun bukti ieu urang tuyul mah pasti sarada ge can arapa rupana tuyul. Betul sekali. Urang mudah-mudahan urang ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan bukakeun tuyul ku urang katingali ku urang sararea. Harus. Sudah benang tuyulna mudah-mudahan nya dijabah ieu ku Abah rek di bentak ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ngabirian urang sacangnya. Nah kitu nya. Oh ya, potongan teh ieu ku bae ha. Hayya. Pamajikan oi coba di paling. Betul. Hayya. Abdi masalah sangka ya kasih Betul. Pamajikan si teh bujurna eueuh di pao. Hayya. mata lamun meunang ieu mah perlu dulu. Betul. Panik. Betul. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
Hanya. Saat sana abdi sakeluarga nyungkeun di hampura nya kok abdi nyungkeun di hampura abdi janji mau kikian deui. Semuanya teh. Abdi janji mau Jadi si Ateng nake kudu di penjara. Urang teh sing sadar da urang teh warga urang. Lain warga batu. Sing asa hampura karunya da piranu kitu atuh aya mah urangkeun ku bae teh urang malah pada kieu teh urang. Naon istilah nama ngera-ngera lembur urang. Betul. Lukisan iya lukisan dulu. Aya nama masalah lukisan, urang kilang urang amankeun hampura urang sila nu kitu. Kira-kira nu kitu. Abi nyungkeun di hapunten ka sadayana warga di dieu nu tos kai jalan naon behan saluruh abi kintonan. Kan kieu Pak teh ya. Kumaha lagi meureunana aya di hampura mah di hampura nya. Itu da warga urang keneh. Warga Ngan pada lukisan duluan abdi si Bos. Jeung kisana kumaha? Aya di abi Dari kieu mah da geunian buktina ngaku. Mudah-mudahan sadayana barang anu kahilangan mudah-mudahan aya keneh di dieu gitu. anu sanesna ku abi anjing dicacapkeun ka bumi teh ieu. Sana teh ieu kisana. Iya toyo ku belok kisah dibawa. Naon Penanggalan di mana? Mana sabu gitu. Abi punten pisan abi janji mau kitu-kitu deui. Terkeuna sabeha mah kan Nya oke dijajabkeun ka bumi Bapak. aya nama meureunankeun BH manusia palihna anu teh acan kapulangkeun wayahna punten anjing diberesan Tah kitu leres. Eta saya kieu mah barang buktina. Itu pokona aya mah nyuwun aman ya nama. Cara urang teh lamun urang teh aman ya nama. Ranti Bapak mah ayeuna. Nuhun, Pak. Warga di urang tos ngahampura Nuhun, Pak. ka Ponda teh. Sakitu oge untung urang aya Bapak keamanan di urang. Coba lamun Bapak ayeuna teh dipasian heula. Beureunan lamun warga ayeuna istilahna teh henteu ngaku Bapak tanapi keamanan beureunan sabunjung-kunjung warga bisa kumahaeun bakal cilaka da urang teh ayeuna teh kieu nya. Matakna ge urang teh usaha teh ulah hayang neangan barang anu gampang atawa anu babari. Urang ngaran rezeki teh maning saeutik patri naon jalan anu matak urang merenang barokah ulah usaha jalan anu kira-kira jalan nu kitu mah aduh jalan panggoreng-gorengna urang teh mending kene boga rezeki saeutik teh urang mangpaatkeun rek dagang naon rek usaha naon daripada urang ngawiwirang warga ongko ngawiwirang keluarga urang ongko taya nama urang sing asa hampura ka warga urang di dieu ulah nepi ka kejadian dieu masalah ieu jadi ka istilahna teh lah Bapak ka babawa saraya ka bawah di RT nepi ka desana teh painten teh ka abeu gitu rumah lepat rumah abi janji mah kitu-kitu deui sakumaha susana sakumaha sangsarana abi mah dugikeun ka aya di jalan sapertosna abi nyungkeun di hampura ka Bapak hampura kareangan oma sakali deui ti Bapak mi HP warga Bapak di dieu ulah nepi ka kajadian namadana era lah kieu mah era warga batur gitu urang di warga urang untung warga urang mah balalageun barudakna biasa diatasi kana ku amanah keamanan gitu di urang mah begitulah ayeuna mah sakitunya ulah nepi ka istilahna hoyong ngarawu kusiku diajar urang dihanap heula lah beres gitu panten pisan ya Bapak hatur nuhun pisan Bapak Bapak sakitunya nuhun Bapak Bapak ya nuhun abi di hampuran Bapak nuhun pisan Bapak lah. Aduh, tadi di jalan menit kalebet-lebet acan tuh Pak. Hatur nuhun pisan Bapak. Ping tuyul belgu kitu da eta mata beungar. Ieu nu misakeun jadi salaki, ieu nu misakeun jadi salaki nyaut salaki teh boga kahayang jiga nu beungar. Sare gitu. Sare. Jadi era keluarga ah. Sare gitu ah.